Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirtub. Dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron teu Pasunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami abandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, haseup ipis anu badi salimun satia nyimbutan wewengkon Karajaan Kidang Murkala, rampakna kekembangan anu keur meujeunna laligar, endah kacida mapaesan patamanan karaton anu diamparan ngemplohna jukut anu subur tur semu ngempur. Di tengah-tengah patamanan persisna dina bangku emas anu pinuh ku ukiran, riuk dua nonoman kalayan nembongkeun paroman siga anu barungah pisan. Anu tetela ari anu jejaka mah tayalian ti jagat satria sobat goibna jang pringga. Akang mah sono kasih pringga, upami Nyai ngawidian akang teh hoyong nepangan kasih ingga ceuk jagat satria. Teteupna leleb tembus mata saurang wanoja geulis anu kererendengan jeung dirina. Hihi, naha janten nyungkeun widi ka abdi? Kedah napan nyungkeun widi mah ka sepuh akang? Pan akang oge kedah kenging widi ti bojo akang atuh geulis, ceuk jagat satria. Ngomongna teh dibarengan ku nyerenge. Di panikahna oge teu acan atuh Kang. Ayeuna mah abdina oge teu acan janten garwa akang. Tempas eta wanoja anu tetela bebenena jagat satria. Hahaha. Mohon ketang hilap doh. Tapi da ari kanggo akang mah kanyai teh tos asa kabojo. Nya aslina tah suwer. Kanya akang kanyai tos kacida ageungna doh. Hihi, so sweet si akang mah. Naon Nyai so sweet teh? Hihi, duka Kang duka, pokona mah so sweet we, so sweet. Hari itu gerak, ceuk jagat satria. Bari kituna teh dibarengan ku ngajembel pipi eta wanoja. Anu dijembel pipina malah ceceleukeuteukan siga anu bungah pisan. Endah dunya teh ari mangsa papacangan mah. Teu siga jomblo anu ngan ukur ngajak ngomong ka ucing. Teu beda jeung anu ngarang ieu carita. Teu beda jeung Kang Dego urang Purwakarta anu sok ngajomblo wae. Cager, paharanya Kang Dego
jagat satria Nyimas Kananga. Wah kadieu heula sakudung aya piomongan ya. Cek Raja Lius gugupai titepas karaton. Jagat satria jeung bebenena anu tetela ngaranna Nyimas Kananga gura-giru nyamperkeun ka Raja Lius. Aya pikir saeun naon Kangjeng Rama? Tanya jagat satria. Sanggeusna diuk pageye-geye jeung Nyimas Kananga dihareupeun Raja Lius jeung pamajikanana. Kieu nya Raden oge Nyimas. Sanggeusna dititenan sarta disidik-sidik kanya hidup duaan teh siga geus kacida gedena. Jeung saumpama nempotina kasawawaan mah sigana geus cukup waktuna pikeun ngarumah tangga. Kumaha kira-kirana daek teh mun dikawinkeun? Cek Raja Lius rutret kadua nonoman anu dariuk rerendengan. Kantenan we atuh kersa pisan Kangjeng Rama. Abdi mah tos nyaah pisan ka Nyimas Kananga teh. Tembal jagat satria kalayan tatag. Syukur ari daek mah atuh Raden. Bungah kacida pikeun bunda mah. Cek pamajikan Raja Lius milu nyarita. Ari Nyimas daek. Cek Raja Lius neuteup ka Nyimas Kananga anu ditanyangan ukur ungguk siga anu era. Alus ari kitu mah alus. Ong Dedi Laila isukan we kawinannya. Enjing atuh teu kedah dadakan teuing Kangjeng Rama. Jaba sepuhna Nyimas Kananga oge teu acan puguh ngawidian. Cek jagat satria pohara ngagebegna. Sabenerna mah tisaprak hidup dedeketan jeung Nyimas Kananga. Rama mah geus rerencepan nepungan kolotna. Indung bapana Nyimas Kananga oge satujuan pisan saupama anakna kawin ka hidup teh. Jagat satria jeung Nyimas Kananga ukur silih reret bari pating polohok. Pami tiasa matong dinten enjing teuing atuh Kangjeng Rama. Kumaha upami pageto abdi teh hoyong nepangan heula ka si Pringga. Wah pagetonya. Heguai bisi rek nepungan si Pringga majung bae. Sakalian ondang pikeun ngahadiran kawinan hidup. Abdi ngiring Kang. Cek Nyimas Kananga siga anu embung ditinggalkeun. Ulah atuh Nyimas bisi kolot hidup neangan. Cek pamajikan Raja Lius ngahulag kahayang Nyimas Kananga. Wah siga urang baheula we nyi. Kamamana oge embung pisah. Sosuwit pokona mah sosuwit. Cek Raja Lius nyerengeh ka pamajikanana. Eta deui Kangjeng Rama dupi sosuwit teh naon Kangjeng Rama? Cek jagat satria kurang kerung neuteup ka bapana. Teuing pokona mah sosuwit we Raden, sosuwit. Nyimas Kananga, Raja Lius jeung pamajikanana saleuseurian. Ari jagat satria mah ngan ukur kurang kerung da memang teu ngarti. Raden ari pikeun Rama mah kop bae bisi Nyimas rek milu mah ngan asal bebeja heula we kanu jadi kolot. Cek Raja Lius dibarengan ku neuteup ka Nyimas Kananga. Sanggeusna amitan kalayan mawa paroman anu siga pohara bungahna. Nyimas Kananga nuturkeun jagat satria pikeun menta idin ka anu jadi kolotna. Indung bapana Nyimas Kananga asal nama teu ngidinan kana kahayang anakna. Pajar teh melang, komo sakedeung deui rek kawin mah, tapi sanggeusna diolo nu lumayan lila sarta mere alesan anu mampu ngaregregen hate. Tentukna mah berat-berat oge kolot Nyimas Kananga ngidinan kana kahayang anakna. Todi engke-engke deui ari geus meunang idin ti kolotna Nyimas Kananga mah. Harita keneh sanggeus amitan Nyimas Kananga jeung jagat satria pating balesat moro ka alam manusia. Tegesna ngajugjug lembur Cisastra anu jadi tempat dumukna Jang Pringga.
Mitra-mitra pamerto dongeng Mang Guru, gancangna carita jagat satria jeung Nimas Kananga geus tarepi ka lembur Cisastra. Nah, keur ka mana jalma teh nya? Garendangna jagat satria sanapina ka imah Jang Pringga. Itu Kang, ceuk Nimas Kananga ngaderet ka saurang lalaki anu keur ngalahun budak di tepas imah. Sanes nyi eta mah Kang Bedoy, ramana tuh ari istri anu nuju pilihan bangsa mah ibuna. Oh nuju amang panginten Kang, atanapi ka kebon pan bangsa manusia masok tatanen pepelakan. Tos wanci sariak layong kieu mah tos maruli atuh nyi. Tapi keun urang taroskeun ka Kang Bedoy na. Moal sieun kitu Kang. Moal da tos biasa Kang Bedoy mah. Upami Teu Lilis sareng Neng Anis mah pasti sarieun. Nyimas Kananga unggut-unggutan tanda ngarti ari jagat satria manehna gura-giru ngadeukeutan Kang Bedoy. Ari anu disampeurkeunana mah tonggoy bae ngasuh Neng Anis. Da memang teu bisaeun nempo ka jagat satria jeung ka Nyimas Kananga anu nuturkeun tukangeunana. Puh, jagat satria niup banget Kang Bedoy. Aduh. Anis sareng maheula nya. Bapak hoyong heula atara pisan kareuwas dina paroman Kang Bedoy. Neng Anis hideng ngadeukeutan indungna. Ari Kang Bedoy gura-giru ngoloyong ka jero imah. Jagat satria geus surti gancang nuturkeun Kang Bedoy. Ge Kang Bedoy dina kursi hoe anu aya di patengahan. Hahaha. Di mana wae maneh teh jagat satria bet asa karek nempo? Tanya Kang Bedoy. Ngomongna teh rada dilaunkeun siga anu sieun kadengeun ku Teu Lilis. Aya we Kang. Puguh ka dieu teh sodok ka si Ingga. Hahaha. Oh, kitunya. Ari ieu saha? Ceuk Kang Bedoy ngareret ka Nyimas Kananga. Ieu mah Nyimas Kananga bojoeun abdi Kang. Nyimas Kananga ukur ungeuk dibarengan ku imut. Baruk rek kawin nya. Heuh nya syukur atuh ari kitu mah. Ceuk Kang Bedoy ditungtungan ku nungkup bahamna. Sabab ngomongna rada tarik alatan ngarasa reuas. Nya Kang. Jadi ka dieu teh rek sakalian ngabejaan ka akang jeung ka si Ingga. Pageto uing rek kawin, tah kitu Kang. Aduh, geuning sakedeung deui. Kudu nyieun kue naon atuh nya? Keur anterkeun ka ditu. Haha. Kudu atuh Kang. Da lain di alam manusia moal bareukieun kue. Haha. Poho euy duh poho. Ceuk Kang Bedoy seuri koneng. Jagat satria jeung Nyimas Kananga oge jadi milu sareuri asa kagugu ku kekecapan Kang Bedoy. Ari si Pringgana ka mana Kang? Tanya jagat satria dina tungtung seurina. Haha, geus ti kamari si Ingga mah di lembur babakan ledok. Hayang panggih jeung Kang Wahyu sarta Kang Rido cenah mah. Oh, kitunya ira balikna Kang. Moal waka balik, rek saminggu cenah mah. Wah, ari kitu mah wing amitan atuh Kang, rek nyusul ka babakan ledok. Nya jeung wae, ejakeun. Akang, ari akang nyarios sareng saha? Teu kanyahoan. Teu Lilis ujug-ujug ngurunyung, nyampeurkeun ka jero imah. Ieu keur latihan biantara nyi. Akang teh keur ngalamun jadi pupuh di lembur. Tembal Kang Bedoy rada arap-ap reupeup nembalanana teh. Heuheuy dedeh. Aya wae ari akang mah. Tapi da nya saurna mah Kang ku dahlan teh tos palayeun digentos janten kuuna teh. Tos teu kiat, tos teu sangem ari tos sepuh teuing mah saurna teh. Jagat satria jeung Nyimas Kananga gancang carangkat mangsa Teu Lilis rek diuk dina kursi. Sanggeusna amitan ka Kang Bedoy kalayan make basa isyarat mah wos belesa. Jagat satria jeung Nyimas Kananga anu geus robah jirim jadi cahaya beureum ngabalesat ninggalkeun Kang Bedoy
anu keur aruplek jeung pamajikanana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, lalampahan jagat satria jeung Nyimas Kananga temeakeun waktu anu lila, memeh langit reup-reupan oge, duanana geus nepi ka lembur babakan ledok. Anu dijugjug teh langsung wae ka imahna Kang Wahyu. Teu aya di dieu oge nyi, ka mana nya? Ceuk jagat satria ngareret ka Nyimas Kananga sanggeusna nepi ka imahna Kang Wahyu. "Tapi itu saha Kang?" Ceuk Nyimas Kananga nunjuk seorang lalaki anu keur nyuruput cikopi. "Kang Wahyu eta mah, nu itu mah istri sareng putrana." "Taroskeun we atuh ka Kang Wahyu Kang." "Teu wantun nyi, bilih reuaseun." Nyimas Kananga ukur unggut-unggutan. Lumayan lila jagat satria jeung Nyimas Kananga ngadagoan jang pringga di imahna Kang Wahyu. Tapi nepi ka dur magrib anu didagoan teu embol-embol, antukna mah jagat satria mutuskeun pikeun neangan jang pringga ka imahna Kang Ridho. Tapi keukeuh jang pringga teu kapanggih. "Kumaha atuh ari tos kieu Kang?" ceuk Nyimas Kananga siga anu bingung. "Urang cobian we ka bumina Pakuwu bilih nuju di dinya. Teu langkung akang ari abdi mah Kang." Gedig deui jagat satria jeung bebenena ngajugjug muru ka imahna Kuwu Suhat. Teu bulesat-belesat da lain nyorang lalampahan anu jauh. Kek meni ngempur kitu cahaya jalmi teh Kang," ceuk Nyimas Kananga bari langsung ngeureunkeun lengkahna mangsa nempo saurang aki-aki anu karek kaluar ti hiji tajuk. Tetela eta aki-aki teh tayalian ti Wahaji anu geus ngalakonan salat magrib. "Wala naon Kang?" ceuk Nyimas Kananga siga anu sieun mangsa Wahaji beuki ngadeuketan. "Moal da teu nempon-nempon acan atuh nyi," tembal jagat satria kalayan tenang. Wahaji beuki lila beuki deukeut, nepi ka antuk nama aya di hareupeun jagat satria jeung Nyimas Kananga anu ajengjeun narempokeun. Salengkah, dua lengkah, tilu lengkah, Wahaji ngaliwatan jagat satria. "Moal mieu," ceuk Wahaji bari malikeun awakna. "Gebeg!" jagat satria jeung Nyimas Kananga pohara ngagebegna. Sabab yakin eta aki-aki teh keur ngajakan nyarita ka dirina. "Rupi salira tiasa ningal ka abdi?" tanya jagat satria semu asa-asa. "Hihi, nya bisa aja uang oge boga maca atuh jalu." "Sanes kitu kapanan teu cong loba ngomong hayu cucurkeun wae ari hayang panggih jeung si Ingga mah." "Gebeg!" pikeun anu kadua kalina jagat satria jeung Nyimas Kananga pating garebeg. Ngarasa helok ku aki-aki anu keur aya di hareupeunana anu beut nyahoeun kana pamaksudanana. Bangsa jagat satria jeung Nyimas Kananga keur hulang-hulang keneh. Wahaji mah geus ngagedig deui neruskeun deui lengkahna. Buragiru jagat satria oge nuturkeun Wahaji dituturkeun ku Nyimas Kananga anu siga bingungan keneh. "Sisinya ieu nyepi ka Isa bapanya," ceuk pamajikan Wahaji mangsa salakina ngurunyung.
Kayunya si Pringga bisi eueuh batu ngawangkong nyinyi. Jang Pringga anu harita keur diuk di patengahan ngaderet ka Wahaji anu anyar datang. Jagat Satria, iraha maneh ka dieu ha? Cek Jang Pringga pohara ngagebegna nempo sobatna anu aya di tukangan Wahaji teh. Ngomong jeung saha hijab jalu, cek pamajikan Wahaji urang kerung. Naros ka Wahaji euni. Ai bieu geuning make jeung nyebut. Salah poho deui nyanyi mah, cek pamajikannya Wahaji garo-garo teu ateul. Lah hinjo gue ka ditu geura anggeuskeun nyanyi wajib nyanyi. Kami jek ngawangkong heula jeung si Pringga, cek Wahaji siga anu ngarti kana kabingung Jang Pringga mangsa pamajikanana teu telepek. Pamajikan Wahaji bati gogodeg anu saterusna mah ngeloyong ka rohangan dapur. Geuning maneh nyaho kuring aya di dieu, terus ari eta saha? Tanya Jang Pringga ditungtungan ngareret ka Nyimas Kananga. Diajak ku Aki, bingung uing oge. Akibat nyahoan yen uing keur neangan maneh ga? Ieu teh Nyimas Kananga pi pamajikaneun uing. Pi pamajikaneun. Nya, paketo uing rek kawin. Ngaja neangan maneh teh. Disagigireun kuring sono teh. Bari rek ngondang maneh, sangkan datang dina waktuna. Emeh kalamur ieu teh kuring ka Cisastra heula. Cek bapa maneh, cenah mah ka babakan ledok nya disusul we ka dieu. Waduh, kumaha atuh moal bisa datang da ari kuring mah. Naha enggak? Kuring mah keur guguru heula. Oh, Aki teh guru maneh. Jang Pringga ukur unggek. Lumayan lila Jagat Satria ngawarangkong jeung Jang Pringga katut Wahaji. Sakapeung Wahaji jeung Jang Pringga mah dibarengan ku luak lieu ka rohangan dapur. Nyaditana teh siga anu sieun kadengeun ku nu keur anteng nyieun wajib. Bangsat kadenge aya warga anu kekeleueuhan. Jang Pringga curing hak gancang cengkat tina diukna. Jijing rek amanya jalu, cek Wahaji reunkeun lengkah Jang Pringga. Bade mantosan warga atuh Wahaji. Cicing we jijingkeun we ja keur aya nyungujag. Bilih sanes lawaneun warga atuh Wahaji. Jijing cek Wahaji jijing cah beunyaang geningan, cek Wahaji deui. Ari Jang Pringga jeung Jagat Satria sarta Nyimas Kananga mah bati kurang kerung ngadenge kekecapan Wahaji samodel kitu teh. Siksa oi siksa. Hidup Neng Wati, hidup Neng Wati. Hawar-hawar kadenge loba warga anu pating keleuweuh anu nandakeun geus kacarek bangsatna. Jang Pringga jeung Jagat Satria sarta Nyimas Kananga beki hulang-hulang deui wae. Sabab Wahaji siga nu nyahoan kana sagala perkara tanpa kudu indit ti imahna.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tina hasil wangkongan antara jagat satria yang pringga katutua haji antuk nama menang kamupakatan yen jang pringga rek datang dina mangsana hajat kawinan antara jagat satria jeung Nyimas Kananga anu tangtuna oge kalayan kasanggupan ti wahaji da ari jang pringga mah can bisaeun indit-inditan sorangan ka alam goib. Asal nama jagat satria oge siga anu cangcaya kana kamampuhan wahaji teh, tapi sanggeusna dibuktikeun mah jagat satria jeung Nyimas Kananga napi ka morolohok mata simeuteun. Hapunten sanes kirang sono aki, abdi kalih Nyimas Kananga sejamitan we ayeuna mah bilih melangeun anu janten sepuh napi bojoon abdi ari lami-lami teuing mah dek jagat satria jadi beuki ajrih ka wahaji teh sanggeusna nganyahoankeun saeutik dina kamampuhanana. Nya juga ieu nya mah gaya maju yang aju jalu. Mohon atuh ki ga uing rek mulangnya. Oma datang dina waktuna cek jagat satria neuteup ka sobatna. Nya mani bawel maneh mah doh. Tembal jang pringga ditungtungan ku nyerenge sanggeusna sasalaman jagat satria jeung Nyimas Kananga robah wujud jadi cahaya beureum anu saterusna mah ngabelesat ningalkeun wahaji jeung jang pringga. Hinjung we ari hayang nyempo maju jalu cek wahaji ngaderet ka jang pringga. Wahaji mah uning wae, mohon atuh abdi bade kabumina pakuweulah nya wahaji. Tembal jang pringga disagigireun rasa helokna alatan wahaji anu geus nyahoeun kana eusi hatena. Nya cabi jijie we sare mancong jijang wahyu atawa jijang jijo. Mohon wahaji. Sanggeusna amitan deui jang pringga ngagedig muru ka imahna ku wusuhat. Ari wahaji mah saditinggalkeun ku jang pringga teh malah hulang-hulang corot matana siga anu keur jararauh paninengan. Bagja cemen saupama bisa panggih deui nyai. Asih jeung tresna akang moal luncur kahakan ku umur, moal as kahakan ku zaman. Hampura akang ngarumah cangga deui lain niat hianyat. Tapi baheula mah sangkaan akang nyai teh geus tinggaan ngaran. Cek wahaji kegerendengan sorangan. Cai herang dak dumbadakan ngalintung dina matana. Berbay geus teu bisa ditahan-tahan ngalembereh mapai pipi peotna. Kuniang wahaji cengkat anu saterusna mah gura-giru muru rohangan dapur. Di dapur kasampak pamajikanana keur nyegrek bari ngarengkol. Cangkang jagong keur mungkus wajit, patulayah balas katejehan. Hampura nyai, puh, cek wahaji ditungtungan ku niup banget pamajikanana. Pamajikan wahaji nguliat bari babatek, atara pisan siga anu bingung, alatan lungu keneh, ret kana cangkang wajit anu pabalatak, ret kana katel anu ditagogkeun dina hawu. Wajitna geus semu garing sarta kaambe rada bau tutung. Ari kami kasarean kicu, cek pamajikan wahaji dibarengan ku gigisik. Hehe, nya ari sugan teh geus anggeus nyinyi. Alah ieung, jaba geus jelas deui aki. Pamajikan wahaji gura-giru nyiuk cai tina gayung. Anu maksudna marek nyayan deui piwajiteun. Isuk anjeun we nyinyi anggolan mah geus sare. Isukeun mah atuh ngabacu aki. Cicing we lalaki mah jamual nyaho. Wahaji ukur surungah serenge nampo pamajikanana anu katempona tadari beuh teh ge wahaji diuk anu saterusna mah mantuan meresan cangkang jagong anu patulayah. Ari jang pringga geus sare, tanya pamajikan wahaji siga nu karek inget kasemahna.
Ka imahnya jangku heula sehingga mah nyinyi. Rek nyahaon aki. Aya bangsat benyang. Biar cek ajenge ribut aya bangsat cenah mah hayang nyempo. Bangsat. Geus aya deui wae anu kitu patu teh. Geus aya deui wae anu kitu patu teh. Keun bae atuh da keur ikhtiar bangsat oge sarua atuh nyinyi. Heuh ngan jalanna salah. Ai jangpring gak kira-kira nyajaikeun cicing jeung urang atawa moal nya aki. Cek pamajikan Wahaji mengkolkeun wangkongan. Haranya hajig-jig ka dinya atuh nyinyi. Lain ku nyaon kami mah resep ka eta budak teh nya kasep nya sopan. Resep we pokoknya mah resep we aki pokoknya mah resep. Ari Wahaji mah ukur nyerenge ngadenge kekecapan pamajikanana samodel kitu teh bari jeung leungeunna mah anteng meresan cangkang jagong. Tapi sok sanajan kitu ari dina hatena mah Wahaji oge ngabandarkeun pisan kana sakur-sakur omongan anu jadi pamajikanana teh. Lumayan lila Wahaji jeung pamajikanana ngawangkongkeun perkara jangpringga. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ari anu keur diwangkongkeunana mah harita teh keur jejengkean di antara pating laliudna warga anu keur ngagembrong dua bangsat anu kacara ku Neng Arin. Teu nyangka geuning oi, Neng Wati teh leuhung elmuna doh. Sidik kuring oge teu nyangka, pokona malah teu nyangka sacongo book. Eta teh incu paku teh nya. Nya sigana mah, tapi dah sakanyaho kuring mah Bosuhat mah teu bogaeun incu. Itu di antara pating kecewisna wangkongan warga. Geuning aya jangpring ga? Iraha ka dieu jang. Meutingnya di imah Mamang. Kamari di dagoan, diteang ku Mamang teh ka imah Wahaji. Cenah cek Wahaji teh geus balik. Cek saurang lalaki sanggeus noel jangpring ga? Anu tetela eta lalaki teh tayalian ti Kang Wahyu. Mang Wahyu, mohon hapunten Mang. Teu acan wawartos ka sepuh kamari mah bade lami-lami amang teh. Oh, ayeuna mah meuting di imah Mamangnya. Duh, sanes waktos we nya Mang. Ayeuna mah bade ngawangi heula di Wahaji. Aya urusan naon siga anu pohara pentingna ka Wahaji teh? Nyohongkeun diri do ti jalmi anu teu sepuh we Mang. Dupi anu jenengan Neng Wati teh saha Mang? Panjang caritana ga, engke deui we nya. Jangpring ga ukur unggek teu bisa maksa. Warga anu geus nyaho yen di dinya aya jangpring ga teu sirikna dadongkoan rarangkuh pohara ajrihna. Dasarerea oge geus nganyahoankeun ka jangpring ga. Saurang jajaka anu kungsi jadi bahan kacapangan jalma rea. Atuh Bosuhat anu karek nyahoeun aya jangpring ga, gura-giru ngabagiakeun kalayan pohara pisan darehdehna. Ari Kang Wahyu mah teu kajongjonan milu ngawangkong, malah gura-giru mantuan warga ngagarotong dua bangsat anu geus dina kaayaan kapiuhan rek diasupkeun.
rek diasupkeun ka karangkeng anu tangtuna oge sanggeusna aya parentah ti Kuwu Suhat. Hayu ka jero da lain jeung sasaha, ceuk Kuwu Suhat satengah mamaksa ka Jangpringga anu sababaraha kali mugen mangsa diajak asup ka jero imah. Nya ka dieu ga deukeut lawang panto ca urang lalaki anu taya lian ti Kang Ridho gugupay ka Jangpringga. Tuh Jang Ridho ge aya apaan, hayu buru ka imah. Mitra-mitra pamirto dongeng Mang Guru sanggeusna dipapaksa wae mah antukna Jangpringga oge daekeun asup di jero imah. Kasampak aya saurang wanoja anu taya lian ti Neng Arin keur alewo mangsa meunang panalek ti warga. Jangpringga pohara ngagebegna mangsa paadu teuteup jeung Neng Arin teh. Teh linggih di lembur ieu, cek Neng Arin anu sarua ngagebegna mangsa nempo Jangpringga aya di dinya. Kuwu Suhat jeung warga anu keur aya dina eta riungan jadi rutret ka Neng Arin jeung Jangpringga. Ke geuning siga geus anu wawuh, cek Kuwu Suhat semu kurang kerung. Kantos tepang we Ki, ari jenenganna mah teu acan kenal abdi ge, tempas Neng Arin. Oh gitunya, ieu teh incu bapa Jang, ngaranna Nyiwati. Tah Nyai, ieu teh Jangpringga, jajaka anu kungsi jadi pahlawan, nggoning nengteremkeun lembur tina kajahatan jeung kasarakahan komplotan rampog anu dipingpin ku Badekok mangsa ulasan tahun anu geus kalarung. Gebeg pohara ngagebegna Neng Arin mangsa ngadenge keterangan samodel kitu ti Kuwu Suhat teh, tapi teu keheul ari ayeuna mah da dirina oge geus nyaho yen Badekok mah lain bapana. Alatan sieun katohyan Neng Arin gura-giru nyumputkeun karewasna. Janten ieu teh tuang putu Pak Kuwu, cek Jangpringga neuteup ka Kuwu Suhat kalayan paneuteub siga anu setengah teu percaya. Nya ieu teh incu bapa, iraha kitu ka dieu Jang. Teu acan lami Pak Kuwu, tembal Jangpringga, manehna teu balaka. Mitra-mitra pamirto dongeng Mang Guru, tunda heula kaayaan di imah Kuwu Suhat anu keur ngagarimbung pinuh ku warga. Ayeuna urang samper heula di wewengkon Pileuweungan anu kabilang anggang ti lembur babakan ledok. Mitra-mitra pamirto dongeng Mang Guru, di antara raengna sasatuan peuting hiji jirim anu tina dadegna mah geus bisa dipastikeun saurang lalaki lempang kalayan antare dina belegbegna kaayaan peuting di jero Pileuweungan.
Lengkah eta jirim lir anu teu kapangaruhan ku poekna kaayaan. Reg eta jirim ngeureunkeun lengkahna sanggeusna manggih palataran anu rada negla gek dina leuhur batu anu aya di eta patempatan. Nini, hapunten atuh, abdi teh hapunten atuh Nini. Gerendengna eta jirim lalaki. Ragamang eta jirim lalaki nyokot barang anu diselapkeun dina cangkengna. Burisat, burisat. Eta barang anu tetela hiji kujang. Buburisatan ngaluarkeun cahaya hejo jeung cahaya bodas. Serat, kujang dipesat tina sarangkana. Uri nyai, cahayana beuki ngempur. Napi kakaayaan banget eta jirim lalaki anu tetela geuning Janggandi anu kungsi rerejengan nyuprih pangarti jeung Neng Arin ti Nini Ati. Jung Janggandi nangtung, cung ngacungkeun kujangna, paneuteup museur kana hiji tangkal gede anu lumayan jauh ti tempat cicingna. Celab, Janggandi nancepkeun kujang kana taneuh. Wrrrr, 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 surubu. Cahaya hejo anu bijil tina eta kujang nyurowok lir nurus bumi. Muru kana tangkal anu keur diteuteup ke kujang Gandi. Gerak! Tangkal kai anu kakeunaan ku cahaya tina eta kujang dak dumadakan beulah jadi dua. Anu saterusna mah durok-dok runtuh rata jeung lemah. Geretek eta tangkal kaduruk seuneuna ngabebelah nepi ka nyaangan sabeudeureun eta patempatan. Hahaha, ayeuna mah aing moal aya nu ngelekeun atuh. Dagoan Kakang atuh Arin. Si Arin teh anu cantik teh atuh, anu bohay teh atuh, anu pokona mah geulis pisan atuh. Anjeun bakal taluk sarta bisa kapemilik ku Akang atuh, Akang anu ganteng teh atuh. Hahaha. Cek Janggandi cacalakatakan siga anu ngeunah pisan. Srep, Janggandi nyabut deui kujangna, cung diacungkeun ka awang-awang. Anu saterusna ditunjukkeun kana tangkal kai anu keur ngababela. Wrrrr, wus. Cahaya hejo simbu bodas muter teu beda jeung angin puyuh sarta ngaluarkeun hawa anu kacida tiisna. Wrrrr, 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 wus. Eta cahaya ngabuleun tangkal anu keur kaduruk pas dak dumadakan seuneu anu keur meujeuhna ngababela langsung parem sapada harita parem jeung ruhak-ruhakna. Hahaha, cek Janggandi lelengakan siga anu sugema pisan. Tanggeus aya kana sawatara lilana cep sepi jempling. Kaayaan di sabudeureun eta patempatan parawek deui. Gaang cihcir jeung sasatoan peuting anu sejena anu tadi sempet adeureun alatan kageureuwahkeun geus mimiti raeng deui momoji Sang Hyang Widi. Euleuh mitra pemirtub dongeng Mangguru, rupina waktosna parantos saep insyaallah canes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mangguru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mangguru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.